Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat anu dina saah ieu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh. Mudah-mudahan anjeunna aya dina lungsur langsat, aya dina kasehatan, bisa balik deui ka dieu mawa anak Arab. Oge kadulur-dulur simkuring sauyut di dieu aya Abah Haji Iim oge aya Abah Haji Asyik, oge aya Kiai Haji Yudi, aya Kiai Haji Zainuddin, terutama Kiai bawaan kula ye Kiai anu geus teu asing deui di planet. Alhamdulillah eksis terus lantaran pamajikanna geus teu butuheun. Aparatur pemerintahanna, sipilna, militerna, alhamdulillah pertahanan, hukum, polisi, pertahanan, perang aya komplit. Urang doakeun mudah-mudahan seluruh pertahanan dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara silaturahim dalam rangka walimatul wakirah gunting pita Masjid Ar-Ruhaniyah tukusim kuring dimulyakeun. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah menjelang Ramadan ieu sim kuring bisa nyaba ka lembur karuhun kresek
ai sugan kulama orangna uwong weh kebek gaya waduh masya Allah lamun dijujut-jujut karuhun kula di dieu aya cilik wulung dan selanjutnya malah wong iki anak patang balen bumi patang balen 4 kali ka imah encan ditarima moal beges patali jeung bahasa jadi bahasa di dia Jawa jeung kuring mah Sunda Jawa ora iso Inggris oke. Batur kula bisa bahasa Inggris mana teh ya dua nu ieu mah ya dua yes jeung no ya lamun di jalan di tawaran dahar yes lamun mayat no sakali deui alhamdulillah panggih jeung dulur-dulur ternyata orenganan ieu dulur kabeh bahkan ka dieu teh lain deuk nempo bangsa nu kieu lain deuk aya ningali ieu awewe ana yang ayu ora gitu ya Allah atuh ja bosen nu kieu deui majang naon atuh nah tapi nu jelas mah alhamdulillah dina saeu qalbu urang tertumpu ka satu titik masjid sebab masjid eta lain sambarangan bangunan ketika orang lewat aya merekan didinya kantor kepala desa eta dibangun nama sarua jeung ieu semen batu bata kesik dan lain sebagainya tetapi fungsina eta jang urusan pisetaneun lamun teu beres lamun beres atuh teu lewat deui urang ka Tangerang aya kantor DPR serem kadengina serem lah kadengina kala luar mangkeluk-mangkelukna beh kenongna sok gede kieu di jerona jurig malulu lamun teh jujur lewat urang ka Kapolsek bangunanna sarua tina batu bata kesik semen besi dan lain sebagainya tapi eusina di jero ya Allah ya Rabbi setan bapana setan nu mabok aya di dinya nu zina aya di dinya nu maling aya di dinya anu nangkepna ge atuh moal teh setan kene lamun lain setan moal bisa nangkep nah lamun urang neuleuh secara zahir tapi polisi loba nu jadi wali ye polisi loba nu jadi wali iya Masya Allah karim lamun ku urang terus diamati setiap nu ku urang ditingali ningali lapangan di dieuna aya gawang di dieu aya gawang woi pasti benak hati urang moal ka mana-mana ieu adalah tempat maca tasbih lain pinter oge dia weh lagi lempeng ki pikirannya ge setiap orang ningali kitu bae kajen ku kumaha ge ketika orang ningali pondok pesantren wah iyalah paranti main gaple weh
pasti hafal kajian di kitu-kitu ge lain cek hata nurani teu bisa narima keaslianana ketika orang ningali sosok kiai ieu mah kiai lantaran make udang-udang make jubah cek masyarakat lain emang kunaon sering kapanggih di pendopo iku mah we boten kiai ge kuyai walaupun dinya-nya ge lain mata ketika aya pemuda make baju abri wajar ditangkap lantaran penipuan berat eta sebab naon kadeule lempang lagi abri kan rek 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 masa pemuda make baju abri kajauhan polisi jauhan lamun urang naik motor antara boga SIM jeung henteu bawa SIM jeung henteu kanyahoan ku polisi abri nyahoan ya ieu gadungan polisi nyahoan teu mawa SIM teu mawa STNK leuwih-leuwih kiai ahli ruhani ngeuli jelema keaslianna kajahoan kajeun teh ngaku kiai lain dia mah kajeun teh ngaku jawara lain dia mah jawara makan kicep lage lede di polototan kieu bae jelema ngising dia jawara ngaranna nah iyalah patalia jeung Masjid Agung Ar-Ruhaniyah serem ngaranna ieu serem ngaranna luar biasa ieu Masya Allah kula ge kaget bareng ningalikeun tadi Masjid Agung Ar-Ruhaniyah apa pada iki saking orangnya iki tapi nu jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh paranti ngapungkeun ruh lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah alayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat Kristen anti ngamakmurkeun masjid ketika nyala ngabangun masjid lain rek ngamakmurkeun masjid penipuan Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid nu ngamakmurkeun masjid mah man amana billahi wal yaumil akhir Masya Allah ieu urang kabehan ieu man amana billah wal yaumil akhir jelema nu iman ka Allah iman ka yaumil akhir urang ieu kabeh nu aya di dieu mentak bersyukurlah ka Gusti Allah urang jadi jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mana pasti ka surga. Weh bunga mantep talazum cek ahli mantek mah antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman sebab Islam zahirna iman batinna jadi kudu binutki wabil jinan wabil arkan karak iman anu sempurna ruh bisa ngapung inna dina indallahil Islam sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah lamun urang ku hari geus menganut Islam masyaallah henteu sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi komo Islam urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah tetapi urang bisa iman bisa Islam Masya Allah lain sembarangan berarti ikan hidayah nyorot ka urang kresek khususon wa umuman mengkonon sih namanya hidayah itu kos gitu mahal tapi murah tapi mahal cerita seputar hidayah sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah begitu ditanya kukula dek naon ya Pak Kiai awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana dari Korea wah
Ditanya aku kula, Bapak dari Koreanya sudah cilik gitu tah. Bapak Korea kanan orang bahasa Indonesia. Ora iso. Asli bahasa Korea. Masya Allah kari. Jadi kukula ditanya siapa bisa nerjemahkan bisa tidak pakai ya. Orang Korea masuk Islam. Di Korea tanya honanawan barang datang ke Indonesia, nyana boga pabrik di dia. Kemudian unggal sore unggal berang ngadenge azan baik. Ke azan di kedeng rajaban, kedeng muludan. Muncak orang mah itu apa sih itu rame-rame begitu? Bejakeun tak ku peterjemahna gitu. Oh iya, tapi hidayah asup Islam. Nu babaregan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi. Hidayah seperti apa? Mantak urang lamun ngalawudu dibaca ku urang. Mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Hai Allah, muga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya, dijadikan Islam sebagai cahaya. Berarti Islam teh aya cahayaan. Aya jelema Islam tapi teu bercahaya. Ditanya KTP nama, saya KTP na Samsudin, matahari agama. Kan luar biasa Pak. Ngaranna ge Samsudin. Nu ieu hiji dia Komarudin. Masya Allah. Ini Komarudin bulan agama. Yang ini Miftahuddin. Wah, sederetan din. Hebat itu. Luar biasa. Ais ya gawe naon Samsudin. Ulah loba omong. Emang kunaon gitu sih? Ulah loba omong. Goreng bandar koprok. Samsudin kan ngaranna. Teu nyaun pasti teu nyaun. Orangna mriki mah. No, mun kono. Karena Samsudin, itu kede Komarudin, itu kede Miftahuddin. Nah, ngaran makan luar biasa, KTP-na luar biasa. Ngaranna sangat Islami, KTP-na agama lah Islam, tapi kulantaran henteu bercahaya, atuh malam ya'jalillahu lahum nur, pamalahu bin nur. Jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan. Cahayaan ciri lah jelema Islam iman ke Allah tapi cahayaan teu meunang manggih jahe aja ngedalang mriki tenang saja. Abnormal. Nah ulah teu meunang deuleu jahe mentoel bujurna ieu mah teu mah kawin biasa wajar. Kiai kawin teu ulah ngomong kai. Tenang ngelanan. Tuh nya dah teu meunang neuleu awewe aju kieu bae neuleu Quran mah heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka. Tapi lamun neuleu awewe puy urang mana nya eta nya nomor SMS kicep tunduh eta berarti imanna cahayaan, Islamna cahayaan. Wa man lam yaj'alillahu nur famalahu min nur. Neuleu masjid sarua bae henteu tertarik terhadap masjid, henteu tertarik terhadap pondok pesantren, henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah, henteu tertarik kepada ulama-ulama. Berarti kan cahayaan. Introspeksi. Urang geus datang ka mana coba ia mencintai sosok ahli Allah. Geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah. Geus datang ka mana nu dipake karesep kurang bangunan-bangunan, apakah bangunan tempat ibadah, apakah bangunan tempat maksiat. Jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang engke bakal paeh sarua bae. Cara karuhun urang. Kuari urang masih kena nyebut Kiai Haji Iim, Imaduddin, Kiai Haji Asyik. Isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim. Ila ruhi Kiai Asyik. Komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah. Atuh kan geus huisan kitu. Huis daging geus lain di dieu bae. Ieu di bitis geus huisan. Di dieu ping-ping huisan. Handapeun bujal huisan.
Masya Allah Karim. Nah ieu cahaya urang geus datang ka mana? Ibadah lamun henteu aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak leutik. Budak leutik ibadah teh wudu biasa, salat biasa, tapi lantaran budak leutik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Biasa, salat biasa, kadang-kadang lalagaan teu nyaho kumaha agungan Allah. Salat budak leutik. Wajar budak mah, urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah, kumaha agungan Allah lantaran eueuh cahayaan. Naon bedana jeung salat budak leutik? Sarua. Kajun teh dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah. Ya hese bae. Hideung mah hideung tarangna. Ieu ge buka hideung. Coba ge tarangna buka. Tapi lain urut sujud budug. Tuh, nyaho keagungan Allah. Maka seperti itu. Untuk supaya mencapai pengetahuan kemahaagungan Allah sehingga pinuh adab ke masjid aya adab, menghadapi pamajikan aya adab, menghadapi anak aya adab, menghadapi guru aya adab, urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab, di Baitullah aya adab, kemudian di para aulia Allah aya adab, berarti kan aya cahayaan. Nah, inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM diri masing-masing. Coba ge, kuari kieu bae heula dan ulah wa ka Baitullah, ulah wa ka masjid, kakula bae heula kakulai. Urang kakulai. Ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan. Neuleuk kakula. Waduh eta ki uci. Lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanna nanya digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu naon cari sih udah sok seureun. Nah bisa henteu kieu uji jadi jurkam lamun nu memandangna kandidat seperti eta. Lamun nu memandangna DPR waduh kieu uji kumaha kira-kira lamun diajak dukung mendukung pandanganna pasti kitu. Nah lamun anu memandangna orang susah kiuci ka dia bogaeun duit tantenya itu kan gitu. Mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere jelema susah itu kan memandangna kan kos gitu tah. Nah lamun jawara anu memandangna kiuci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga pencan jeung nu henteu bakal lain deui tunjak-tunjukna lain deui nyana geus kieu bisa henteu ya teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos gitu tah. Nah lamun ente pamalingan sendal ki uji di mana nya ya? Pasti gitu. Menyikapi seseorang seperti eta, menyikapi sesuatu seperti eta. Lamun encan nyaho keaslianana nah seperti eta bae. Ketika urang henteu nyaho kana sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang, dipandang zahirna bae, mesti ieu didele zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu dipandang zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu bagus, ideal. Jelema ge sarua bae, oh ieu ideal, bagus. Urang zahirna bae, padahal lamun urang ningali hakikatna muringkak bulu. Kumaha nu mantak muringkak bulu? Apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit jeung menciptakan bumi? Cek Gusti Allah wahai bumi. Ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Abad kahiji, kedua, ketiga dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan. Di berbagai daerah jeung berbagai negara, beliuna, gempana, banjirna, bumi geus dibejaan. Bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah. Eureun-eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Tangkal kayu kabeh kurang mah kadele zahirna bae. Wah ieu bagus, wah ieu rindang, wah ieu mah buahan, wah ieu mah aya, wah ieu mah dibonsai dan lain sebagainya. Urang leuleuh zahirna bae, padahal tangkal kayu maca tasbih. Batu maca tasbih. Sehingga aya hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam, Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam.
Kanjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin, bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung manuk, bisa ngobrol jeung jin, bisa ngobrol jeung setan. Ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak. Ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae. Asal zarah bae haji bae. Ieu bangsana. Nu itu kuntilanak bikangna ieu lalakina. Nah, ieu kabeh kan ngomong. Lamun Kangjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kangjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar masih kene di leungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun deui ka Sidina Umar masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dibikeun ka Sidina Anas cekel ku Sidina Anas dikiekeun ku Sidina Anas ngabaged teu kadenge sorakna teu kadenge cek Sidina Anas Umar kok di aing mah teu ngomong coba cek Sidina Umar kadiekeun deui dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim coba kadiekeun deui cek Anas dikadiekeun teu ngadenge ti Sidina Anas bae ge teu ngadenge terus ka belah dieu wah tuh komosi iki weh atuh moal ngomong atuh Masya Allah karim ketika Kangjeng teu damang walas wakila cek sakaul malaikat Jibril ngalayat tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur wakila manusia biasa nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun kidahiyatul kalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Jibril hafalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril bacakeun doa langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung. Nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak sageus dicandak rek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cek Sidina Hasan baca tasbih dibikeun ka Sidina Hasan ku Sidina Hasan masih kadenge keneh Sidina Husain masih ngadenge keneh dibikeun ka sahabat lain teu kadenge tergantung kumaha jelema-jelemana lamun kaitu naon ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman. Ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut begitu berangkat batu ngomong wahai Daud bawalah kaula titipan Allah jepretkeun ku anjeun ka raja kula geus dititah ku Gusti Allah cokot berangkat deui ngomong deui batu ya Daud Iban bawa kaula ieu titipan Allah sok jepretkeun batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud. Ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kabeh eueun teu mun teu maca tasbih. Nah, jadi ieu kabeh kan ngomong. Urang geus puguh ngomong, hewan kadenge sorana. Nah, ku ayana urang ngomong, ku ayana hewan sasada, maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeuh. Batu datang ke ayeuna, bumi datang ke ayeuna, taneuh eureun-eureun maca tasbih. Nu matak lamun urang lempang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia? Nyahoeun taneuh, di ka mana sia? Komo aju ka orkes aju joget. Aduh, cak tani wong kresek mengkonon. Nyahoeun taneuh eta. Ya Allah ya Rabbi. Ka mana urang lempang taneuh nyahoeun. Nu inggis di akhirat ke taneuh ngomong nukan ticak ku urang jadi saksi urang nyaksian ka mana urang nyaksian gawe naon urang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang geus teu bisa kukumaha ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh ieu kuari urang diuk ayeuna di dieu ya Allah ya Rabbi bakal jadi saksi mudah-mudahan malam iya urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
haha nu paling hebat taneuh nurut de kukumaha ge teu boga kahayang batu nurut teu boga kahayang ku ayana nurut jeung teu boga kahayang istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah sebab kumaha Allah bae ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang ge maca tasbih kacang maca tasbih kacang maca tasbih siapa sendiri maksudnya kacang naon kacang asli ketika ditanam cak taneuh hei kacang ulah boga kahayang sia lamun maca tasbih bae ulah boga kahayang moal tetapi begitu disiram boga kahayang hayang jadi kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang jadi ketika boga kahayang poho ka Allah dicarekan ku taneuh etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan ketika gede hayang buahan eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah tibatan kacang jeung tanaman nu sejen nah urang mah kuari urang Masya Allah ieu kahayang teu meunang neuleuh asal neuleuh bae sapatu aya komo neuk lebaran ki asik bae ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang teu pantes sebenarnya make samping make sapatu ya bahlul kan tematu tapi hayang bae kan nya eta badeures pasti gede sapatu keneh kabelah dieuna motor bagus amat katanya ya Allah motor naon eta beat oh beat sabaraha duit ya sih nya datang ka dealer tanya teu bisa cash ku ari mah kudu kredit bae nah akhirnya kan kredit sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba kulantaran kahayang ya terus bae kurang dibeli dikredit leuki jauh ka Gusti Allah mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu hayang iyalah anu mantak ngajauhan diri urang ka Gusti Allah maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ka Allah lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak sodar adalah ruh jismaniyah tatalina jeung ruh jeung jasad ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani masih jauh ruh rohani urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin mulai tina lelembutan kurang dibersihan lamun mampu kakaraklah datang ka fuad etalah kakarak ruh sultani mulai mantap didinya lamun nembus datang ka sir kakarak datang ka ruh qudsi bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul quddisa sirru nulis datang ka dinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah salatna anu geus lain salat jasad lain salat jisim tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran masjid Masjid Agung Ar-Ruhaniyah geus ka ditu ge geus teu hayang nanaon jelema ahli ruh mah neuleuh cau teu hayang komo hiji dua mah kecuali sapetik gitu teh hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu masjid cek Gus cek Kangjeng Nabi inna lil masajidi autadan masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar teu beda jeung paku teu beda jeung kancing dina pada kukuhna setiap masjid aya penghuni anu tetepna wajan kukumaha ge ulah kaget etalah jelema nu dipake karidho ku Gusti Allah anu bulak-balik beurang ka masjid sore ka masjid ke balik deui ka masjid ke sore ka masjid deui eta lain sembarangan jelema ieu ge ieu tah mantak diajak bae ieu kan bulak-balik ka masjid bae masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit kotak masjid leungit ternyata di imahnyana nah ieu bangsana ieu kos ge ieu dikeresek mah leuwih ti heula asalna mah
Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, iyalah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia didinya aya muadzin baheulana Bilal. Lamun hayang nyaho keistimewaan muadzin beusi teh nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun kaki Bilal bahasa urang bae hayang nyaho keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang. Muadzin eta beheungna bakal panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul? Panjang beheungnyana sapanjang suara nu kadenge ku jelema. Ai Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadenge suarana. Kana teh karomah berarti. Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu akbar 60 kilo kadenge. Tidak kasera. Ieu mah 2 meter lah gitu. Mah 2 meter ieu mah. Suara muadzin datang ke mana? Nah, ieu beheung panjang ke di akhirat. Berarti Ki Bilal paling panjang ke. Mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya. Nah, ieu muadzin ulah sambarangan beheungna panjang teh katingali ku kabehan. Triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang. Kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na. Boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga. Nah, cak tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema. Kula moal waka datang ka surga lamun encan karumpul nu sok berjamaah jeung kula. Nah, ning masjid iki ana pira uang berjamaah? 700. Subuh. Roro ya. Kiai ge ngebohong lah. Aya duaan lah, muadzin jeung imam. Iya. Imamna paeh, imamna modar. Maot atuh tinggal muadzin doang, muadzin apa masih dijual. Ya Allah. Tah. Iyalah autad termasuk muadzin eta autad. Orang anu kuku istiqomah, imam autad, orang anu kuku istiqomah, ngimaman anu berjamaah istiqomah. Lohor asar maghrib etalah autad. Setiap masjid gabogaan penghuni anu kukuh jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad. Masyaallah. Inggis urang lamun ningali penghuni masjid ayeuna, masjidna agreng. Tapi nu berjamaah mudah-mudahan di dieu mah kadeuleuna lain deui mah. Kan masjid parah. Haji baturna saha eta di masjid? Al malaikatu julasauhum, malaikat eta batur diukna. Urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget. Temantak dina fikih dijelaskeun. Urang salat sorangan, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Bodoh eta mah jelema. Sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hoka fikih doang. Lantaran ditukangeun urang aya malaikat, aya jin ilu geus bae usolli fardhul maghribi salasa rakaat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar sorangan. Imam. Engke ge kadang nya ge makmuman Allahu akbar. Engke ge gina cilek-cilek saha sih? Nu jelas mah seperti eta. Al malaikatu julasauhum, malaikat batur diukna. Masya Allah karim. Terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan, nyana naon kitu ngaranna naon kitu ngabaturan, ngabarengan, terus mapak, terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat. Tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat. Urang teu jaho. Mantap aya jelema kiai
Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril, malaikat Mikail jeung malaikat-malaikat nu sajen. Nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi ku malaikat. Mun urang bisa teu? Ya bisa. Mun hayang nyaho ka malaikat ya gampang. Mun hayang nyaho ka malaikat pengaji pendi naik ke rage ka luhur, haju ngaragakeun maneh. Moal kebal ge ka panggi. Ka panggi jeung langsung jeung malaikat. Geus langsung dikubur moal kebal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mun urang hayang boga batur malaikat di masjid. Mantap. Urang wiridan ya, wiridan di imah. Misalnya wirid pelet. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Yusuf li abiya batini ra'aitu hasyashukur. Nah, beres bacana sekian. Allahumma layan qalba sarwiti kresek. Kama layantal hadi li Daud alaihissalam. Lamun hayang ijazah make sapi 2. Lamun hayang ijazah pelet sapi 2. Siji yang gede. Urang ngawirid pelet di imah angel kajadi. Tapi coba di masjid, masya Allah kakarak saputeran ge saputeran malaikat kan ngadengikeun. Oh hayang melet. Malaikat ngambeu kan urang makan teu nyaho ayeuna ieu henteu nyaho urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoeun. Urang mah neuleuh sosok manusia ganteng, neuleuh sosok manusia lintu, neuleuh sosok manusia jangkung, neuleuh sosok manusia gelis, biasa-biasa bae. Urang kadeuleuh zahirna bae. Qalbuna mah teu nyaho, ngan sakadar nyaho predikatna bae. Oh ieu teh ustad, oh ieu teh kiai, oh ieu teh santri, oh ieu teh bupati, oh ieu teh polisi dan lain sebagainya. Henteu nyahoeun ka qalbuna. Malaikat mah kan nyahoeun. Sebab naon kaembeukeun ku malaikat. Lamun imanna bagus, murni aya cahayaan, seungit. Nambahan kaki imat setengah sengit ya asik aya masih aya lah sengit cetik lah mereka dia malaikat utah kaambeu ku malaikat. Nah ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti eta. Urang maca sholawat nah atuh kaambeueun ku malaikat. Masyaallah wangi cek malaikat. Baca Quran urang henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi, biasa bae ngegerleng peting urang maca Quran jam 2 jam 3. Ya Allah ya Rabb, malaikat sengit malaikat sengit. Urang maca zikir mah komo sengitna luar biasa. La ilaha illallah la ilaha illallah. Cek malaikat masyaallah sengit. Mentak tiba-tiba urang lamun zikir peting illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sengit. Sesengitan malaikat datang. Seperti eta lah sengit. Nah, kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segiteun apa henteu ku urang bae mah. Ku urang bae aya naonan di jero kalbu urang? Berat ka Allah apa berat ka dunia? Berat ka akhirat apa berat ka dunia? Berat ka akhirat, berat ka Allah. Sengit bakal kaambeu ku malaikat. Berat ka dunia Allah naletik bau berarti. Nah, di masjid malaikat. Geus urang. Kaambeuan nyahoeun malaikat. Kamu orang ngadoa sama Allahumma layin kolba sarwiti kresek kulon kamalan. Cek malaikat ya tenang. Malaikat sarwitina keur sare bae kieu dihudakeun ku malaikat. Ditiup ku malaikat. Udin. Tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun urang wirid masjid datang orang jam 1 poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya hayang nyaho coba ge mulai geus kadenge nu leumpang segala naon. Wah iya malaikat apa jurig ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urusan ruh salat lain awak maka bawa kuruh mantak dina fikih diatur ketika orang sholat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat sholat lanjut diuk tuh masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang sholat nah awak bawa masalah tapi ruh jalan terus ka Gusti Allah terus baik
ketika geus teu bisa naon mata gunakeun ku urang mata bae salat mah teu bisa kicep kubur selesai gitu. Nah ieu awak mah sapira awak urang terlalu loba urusan awak dimumule ku urang awak teh gering saeutik dokter Masya Allah baju ku urang dirapih-rapih mana anu mantap ka diri urang mana anu ideal ka urang ieu jang ka undangan ieu jang ka kantor ieu jang ka pasar dan lain sebagainya dirapih-rapih awak mah tetapi ruhani ku urang teu pernah diurusan geus datang ka mana mengenal Allah ruhani urang. Nah sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah didik ruhani urang supaya wauheun ka Gusti Allah. Ngadidik ruhani lain di sekolah SD, SMP, SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu. Ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren. Di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik ruhani, hanya sekedar ilmiah. Moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf. Anu geus hubungan jeung dunia sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah di pesantren salaf ge teu wau ka Allah teu wau teu daekun wau. Nah ieu lamun nu wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajian kumaha dipanggil ku bupati datang ngadoakeun teu hayang dibere panggil ku presiden datang doakeun malah yang dibere eta kakarak jelema mantep ruhanina padahal ieu mah boro-boro ku presiden tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan geus kieu bae goblok teh ku galedeg gitu ya Allah tuh belon tuh coba ya lu matak beralih ka yayasan ge hayang dunia salah ente cuman mengenal Allah kurang sekedar ilmiah mah enggak baik pinter bahasa Arab pinter bahasa Inggris pinter berbagai bahasa pinter lah paling jadi gaib gadituna tetapi jang ruhani ulah terkontaminasi mantap ka Allah ulah aya unsur-unsur urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese neangan sakabupaten Serang hese neangan sakabupaten Pandeglang hese kok kiai bisa jebutkan hese aya tanda kan jelema anu mantep ruhani mah teu sembarangan BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae kuari ye Atlas ganti ku merek BHS ieu sih kurang sih BHS apa lain sih ieu mah jaasana Atlas ieu mah ieu yang kamari nang pamer Imadudin nya nya mah tilok merek BHS pan Atlas bari ge Atlas bae ganti merek dak wal Jupri Atlas bae. Jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang. Ieu ya. Apakah ieu wol England atau lain kajahoan ku ahlina mah moal saliru. Ketika orang ningali di Maroko Masya Allah jas baragus, di Turki jas baragus. Jelema ge garanteng. Ketika ke Amerika Turki ke Maroko ya Allah ya Rabbi Maroko eta julukanana sejuta wali di benak hati keula pasti Maroko harideung sebab Afrika Pak begitu datang ke Maroko hideung pasti wah kajian kuku mah bool seng mah ya benak hati teh kon kitu barang datang ke Maroko ya Allah garilis karesep marancung irungna paruti ya Allah ya ieu mah Maroko garilis ya Allah horenganan Maroko Utara mah garilis gelis nu jore begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik iya mah embung balik ya maji embung kula macana yang di dia bae emang betah jasa loba nu gelis maksudna kurang atuh betah jasa cenah jagana bogoh heuy maji Mang Haji bogoh ituna bogoh henteu ka Mang Haji kakarak sadar ya heuh nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih atuh mantap haji balik atuh balik cek jana teh balik teh di Maroko sejuta wali julukanana aya makom-makom masyaallah urang barang datang ka ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko urang maca Jurumiyah
son haji di Maroko, urang maca tafsiratul hakam di Maroko makamna, masya Allah, urang maca dalail Imam Jazuli di Maroko makamna. Ketika urang kitu bertoriko Idrisiyah Maroko di itu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya. Ieu Maroko julukanana negara sejuta wali, ahli-ahli ruhani loba di Maroko. Ningali zohirna mah biasa bae negara teh, tapi di jerona luar biasa. Dek guguru toriko sok ka Maroko, dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan. Di Maroko aya jalan di dieu teh. Torik Maulana Yusuf. Kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko. Ternyata aya dua jalan nu di kota, jalan Maulana Yusuf Raja, nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten. Masya Allah, orang karuhun urang aya di ditu. Di Maroko, di sababaraha negara aya makom, aya jalan-jalan Bung Karno. Geus puguh di Uzbekistan mah nu menemukan makam Bung Karno ge, makam Imam Bukhari Bung Karno. Ikan lain lalagaan. Nah, ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu ye, ahli ruhani mah urang lamun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nya nama kahandap berangkat cel di Banten. Masya Allah, di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam. Babacaanna seetik la ilaha illallahul jalilul akbar eta bae babacaan. Wah, ulah sampaikan yang sabaraha kali diwirid moal ku dia. Lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah hiber ka Banten, set kieu hiber ta Syekh Syarif Hidayatullah macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar, aya katerusan di antarana eta hiber sampailah ka Banten. Tah ieu nyoba-nyoba ye, nyoba-nyoba nurutan Syekh Mansur, cek nya coba ieu la ilaha illallahul jalilul akbar terus ka sumur. Mun teu ditulungan ku anakna isdet. Enggak untung aya anakna bae bapak. Kok enggak timbul-timbul sih? Orenganan kelem. Babacaanna nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta, nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta, nu dibaca ku Syekh Asnawi eta, nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta. Dibaca ku eta mah haliber, baca ku ieu kelem. Babacaan nama eta bae tapi ruhna nu berbeda. Ruhna nu berbeda. Lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendak dibere ku raja hadiah, dibere ku raja dirham sakitu lobana dinar. Ceriknya begitu cerik tunggu tuan raja kaula dek ngalawudu heula. Ngalawudu kan di sumur. Begitu ngalawudu cai jadi mutiara kabeh. Ember nu paranti nimbana jadi emas. Dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan dibawa ke tuan raja. Hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana? Waduh cak tuan raja. Nah ku aya sakitu bawa deui hadiah kula mah teu perlu ge ruh ka Allah. Jak naon dunia. Nah dibikin pikeun deui ka subur. Ya Allah. Lamun aya deui eta Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Imam Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naqsabandiyah. Kumaha eta kaistimewaanna? Nya namakan tukang macul. Bantak wali-wali loba tukang macul ka di dieu. Urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang, Ki Astari dan sederetan ka dituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah. Yehe, atuh geus dicekel naon bae jadi emas. Nah, Imam Bahauddin mah macul trek doa, macul trek doa. Satu ketika raja mere hadiah, ceurik nya. Kulantaran nungguan di huma dipacul ku Imam Bahauddin. Plek taneuh jadi emas, bikin ka raja. Mahalan mana raja pamere raja jeung ieu isin kan raja teu butuh kula mah. Raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabi'atul Adawiyah
sanggesta anjeunana terus bae ibadah ka Gusti Allah dek dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya mambung dipaksa ku raja dek dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetap menta doana manjurna luar biasa dek dibangunkeun kan ku raja ceurik nya sagesa ceurik tuan raja dititah ka jero raja ka dieu buka coba kasur kula dibuka kasur masya Allah emas lempengan besi hayat tuan ruja bawa kula mah teu hayat Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah tuh hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang lu teh Rubiah mah ieu hau ieu kitu naon kitu ngaranna beas ditepak doang hau pang asakeun seuneu aya sorangan ke lamun geus asak pareum sorangan urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang ahli ruhani mah seperti eta ya Allah ya Rabbi keistimewaan ahli ruhani ikir carita du di luar negeri geus puguh Tan Syekh Abdul Qadir geus puguh Syekh itu naon kitu Abu Hasan As-Sadili di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani mah seperti kos kitu. Nah, geus moal kagoda kuna naon. Kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh. Kamari kan ka Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Di antarana nyana boga dongeng kan kieu. Aya kalong pasini. Cakalong aing tenang cicing di dieu ngeunaheun ngagantung di tangkal ieu ngeunaheun tenang kalong kieu bae angin nyana neuleuh kalong cak angin beliun angin topan angin sepoi-sepoi angin coba goda ku sia kena ragak tak coba kalong tak bangun tenangin amat cekin eta coba tiup cak angin belium sakit tapi rakos gitu coba dibuktikan ku angin wang muter angin kalong neuleuh wah angin nyekelan nya angin beuki kencang log wah nyekelan dikencengkeun ku angin set datang ke sesuai perjanjian 10 menit tetap baik teger waduh cak angin beliun kuat kalau coba siap topan kecil sepira eta teu imah ge kuing runtuh komo kalong ayo coba mulai seset wah ieu angin topan cak nya kelandeng nya muranteng jangan beuki kenceng set nyana beuki buatkeun nangkep selesai 10 menit cek angin topan waduh luar biasa coba maneh sepoi tenang ku aing bae cek beliun teu bisa ngomong sia lain kitu ye ku aing kalong ke rumah jana lap-lapan gitu ku angin sepoi tiis perem nyana perem anu angin tiis perem nyana gue epak bae cak angin sepoi mantep kan ya Allah ya Rabbi luar biasa hebat kiai oh berbagai fitnah di lembur kuatnya berbagai kendala di pendidikan kuatnya ketika diberi angin sepoi di negara bingkisan pertama bingkisan kedua ngebangun sekolahan bingkisan ketiga ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik
iya was aja mengkonon sira anak wonge ge weuy ieu lain sepoi teh hancur kajian kumaha ge nek menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri anu talar Quran aya, bahkan anu geus diborgol ge kula nyaho jasa wau kula dada bebeja ka kula talar Quran talar Bukhari malah diborgol. Selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ukur diri urang geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Ulah kahalangan ku urang jadi PNS, ulah kahalangan urang jadi guru, ulah kahalangan urang jadi petani, ulah kahalangan urang jadi pedagang, ulah kahalangan urang jadi polisi, ulah kahalangan urang jadi abri, ulah kahalangan urang jadi kiai, ulah kahalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae mudah-mudahan urang malam ieu tertata ruhani urang. Sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid akhirat nu katempo, urang diuk di sekolahan akhirat nu katempo, urang diuk di kantor akhirat nu katempo. Urang diuk di majlis taklim akhirat nu katempo, diuk di sawah akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani. Wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang. Wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja. Namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali. Raden Fatah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Bantan raja wali. Ulah diijikeun ulah raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang. Urang boga pamajikan ruhanina sehat, nikmat. Kak, mal kebelikan orang maut kak. Iya, coba tuh kak jagagah kakak mah. Dunia aya mobil boga kuari usaha eker. Kula marido lamun kakak kawin deui. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Eta ruhanina cager eta. Cager eta ruhanina. Aju salakina deui cager ruhanina. Neng, selama neng produktif. Moal kakak moal nyandung kajian kukumaha emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus tangke bae di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajian kukumaha selama neng masih kene eksis produktif teu kurang tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukan nya tuh main pelukan mangkana aki-aki jeung ini Pak kadeulepan ku incuna wah kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menata badan gampang, ndek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang moal urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles tuh John Lennon gampang. Sok geura ndek kumaha ndek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Ndek hayang jadi kiai urang asup ka toko di sorbanan jadi kiai Iim gampang. Zahir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan. Aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan. Geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika orang hayang mengenal Allah kenali diri orang nu sesungguhna. Loba keneh ka beuki apa henteu kenali diri orang. Loba keneh karesep apa henteu kenali diri orang. Setelah orang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran.
menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente endek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkeun coba di masjid ulah komoy menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura ya eta kula di abah eta mantep teu kula maca eta bae ieu mah diwirid kula geus dibabere sabarang tilok diwirid mantak susah bae rupna tilok diwirid nya naon ieu kajenting kadang kos ge hutang ambalaya tilok diwirid nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah moal bisa ku sorangan moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ka ahlina urang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotosna apa kieu atuh apa kieu atuh ai kieu mah lain pencat mah kos kitu mah minuman teh naon karah tuh siapa nyaho bae Kiai Ongko nyoka ekstra jos nah eta atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang kabarikan aya danrem ka imah kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah kula ngobrol deuk aya nu datang ka imah ke jangan dulu nanti aja kula ngobrolkan seputar peperangan ditanya aku kula Indonesia kalau melawan Malaysia gampang Indonesia kalau melawan Australia kayak Indonesia kalau melawan Amerika seuringana Pak Kiai bukan masalah kekuatannya kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia lantas yang parah biayanya Kiai udah gak usah terus tentara tahu dia itu nah kurang can terkondisi di Indonesia soal biaya lah iya ge ora ono namun kula sampai detil namun perang kekuatan orang ya Gus caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisikna dari biaya iyalah kelemahan negara orang. Nah, lamun diceritakeun kos gitu berarti kan ceritakeun tentang pengkondisian negara. Urang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur. Kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kaharep bakal kumaha baca kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra orang membaca Quran baca hadis baca kitab baca negara boleh sampaikan ke acak-acakan ke kaharipna wallahu alam tejaho urang mah cuman titah membaca ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi haju kieu bae tak dipanggil ku bupati bae berapa sih pemberian bupati? Jangan ketawa sih. Cilik iku. Lah iyalah, urang ulah tersepoi-sepoi ku nu segara itu. Bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing, ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat, ibu pertiwi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentak kena urang nu maju kena urang nu ngamahmur kena sebab urang bangsa urang
pernah ayat satu bangsa ketika diserang ku negara batur kudu ditinggalkan. Apapun yang terjadi, unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia wah bangsa Indonesia wah boro-boro negara tuh diperjuangkan kurang mah. Cewek baiknya cewek, neng nggak usah takut nyawa taruhannya. Baik, itil baiknya keluar kakos gitu. Atau kamu negara. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah, tertanda bahwa Masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun, insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini, dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab ieu masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian deka neraka embung, deka sorga teu datang. Kan riweuh eta kos kitu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka salorga, ustad geus ka salorga, santri geus ka sorga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sih ra? Arep sorga. Wih, angkat surga. Ora ana jebatane. Ora kedeleng. Atuh ieu mah beureun neraka, we panas ge. Sia mah kumaha cek malaikat ieu? Ka sorga teu kadeuleu, ieu jembatana ka neraka embung. Bah, kok enggak diseret ulah malaikat. Nunggu kapal. Kapal naon? Kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow. Emang saya nyumbang? Nyumbang. Berduit 10.000. Ya. Atuh 10.000 masih mah ieu ragam. Aya catatanana kan? Aya catatanana di malaikat. Yang 100 juta masuk. 550 juta masuk. 10 juta masuk, 5 juta masuk, 1 juta masuk, 500 sudah hampir pintu, ya 100.000, ya, nggak sisi ya tadi, 10.000 muntareng sia, ya Allah ya Rabb, berangkat kapal, masya Allah, cak nu 10.000 panas, panas kayak kajen, cak di tengah asal datang baik. Tapi geheng asal aing ya. Waduh, ya supirna ya nyana teh supir. Muadzin kemeh. Berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga. Tapi datang ke pertengahan bocor. Iya bocor. Woi, bocor kapal. Coba periksa. Periksa kekabehan periksa. Wow, duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel, tidak yakin ngadahar dipaksa. Embungan dipaksa 3 kali, cekel, pencet jadi getih. Eta di zaman baheula, komo di zaman ayeuna. Zaman baheula zaman adil. Zaman adil. Lamun Imam Bahaudin dibere sate, ketika dibere sate nyana senyum-senyum. Kuraja dibere sate nyana senyum-senyum. Dipaksa titah ngadahar senyum nyana. Dipaksa titah ngadahar embungeun. Ketika dipaksa bae dicekel ku nyana sate. Begitu di sate ada kabar sate hayam. Sate hayam cekel diangkat. Minta ka Gusti Allah, wahai hayam, supaya maneh hirup, hirup deui. Sanggeusna hirup ditanya, hayam. Ku waliullah mah hayam bisa ditanya. Anjeun mencitna bener apa henteu? Kula mah bangke cak hayam. Bangke bisa ngomong. Di zaman baheula seperti kos karar itu. Sengaja. Nah, lamun ieu masjid eueuh sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu PDKM nya. Nah, iya, si ada sebab ieu di akhirat bocor bakal. Aya teh. Ada
atuh sih mau lebih banyak nah iya sih ada kayak bakal kebocoran tapi mudah-mudahan introspeksi benahi ke urang hati-hati ya Allah ya Rabb kula sering dongeng hiji deui dongeng nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid Masya Allah luar biasa susah jasa nini datang ke panitia nih cek nini panitia kalau mah bisa nyumbang nanon susah salaki geus teu boga anak susah incu susah ieu bae boga paku hiji pangnempelkeun di masjid lah nini sapira paku hiji cendeun henteu pangnempelkeun alah sapira paku hiji atuh tempelkeun hayang kadeuleu ku mata tempelkeun ku cenah dihareup buah beres geus balik nini alhamdulillah ya rabbil alamin eta manfaatna gede eta paku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun di dinya eta baheula mah kos kitu eta atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae wong kresek ku gendeng niku mengkonon ge aya naon bae baju kotor teuneun di dinya tas kotor teuneun di dinya dan lain-lain sebagainya nini paeh kasimpulanana geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna timbang salat teu bagus timbang puasa teu bagus timbang zakat kitu keneh timbang haji kurang bagus akhirna bisna keputusanana mesti ke neraka ini ceuri ka neraka dibawa begitu dik diasupkeun ka neraka paku datang wang cek malaikat saya paku wah ieu halangan lawang jang nini weh kula dijariakeun di masjid cek cenah nah teu bisa lewat dieu aya kula diganti lawang nu hiji deui ka dieu nih pasti di dieu mah pakuan paku eta pindah deui ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh nu mantak disebut aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji moal anggeus ya masjid lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa komo deui anu 10 sak komo deui anu satret komo deui anu ratusan juta kabita anu luar biasa mantap ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang daftarkeun ya ka Allah daftarkeun ulah ka panitia mah peureum-peureum bae cara ieu tah nya mah mere bae ka panitia tah 100.000 nyokot di kotak 500 Masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya kagambar kahirupan urang melalui kolbu urang jeung ruhani urang ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah kabawa ku ruhani urang bagus awak kadeulna bagus ruhani urang goreng awak kadeulna goreng maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusieuna ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan diberi istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu. Ki Haji Abdul Ghani di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga, tapi ternyata setelah kitu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Yuk kita sama-sama mengenal Allah, di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kehalangan ku predikat-predikat ieu mah sakadar zahir, ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti sim kuring, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.